Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala barakatuh ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ummati ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Wal maqalatur rabi'ata asyrota. Wal maqalatu sareng ari maqalah ar-rabi'ata asyrota anu nomor ka-14 na. Qala eta parantos nyarios sa Ahnaf bin Qaisin, Ahnaf bin Qais radhiyallahu ta'ala an, la rohata lil husudi ilaih kana kaol anu neme. La rohata teu aya katenangan lil husudi eta tetep pikeun jalma-jalma anu harasud anu darengki. Qala parantos nyarios saha Abdul Mu'ti As-Samlawi, Abdul Mu'ti As-Samlawi, naklan kalawan ngutip an syaihihi ti guruna itu Abdul Mu'ti As-Samlawiyu Al-Badri tegesna Imam Al-Badr rahimahullahu ta'ala. Yublal husudu bi khamsatin ilaih kana kaol anu neme. Yubla bakal di musibatan, bakal di balaian saha al husudu pirang-pirang jalma anu hasud bi khamsatin ku 5 perkara. Husulid dzami tegesna kahiji hasilna panyacad, ayana canya panyacad, meunangna panyacad, lahu pikeun jalma anu hasud. Wa huznin sareng kadua kasedih daimin anu langgeng. Wa golaki babi taufiki sareng katilu ditulakanana panto taufik, dikoncina panto taufik alaihi ka itu hasid. Wa musibatin sareng kaopat musibah daimatin anu langgeng, la ajro anu teu aya ganjaran fiha eta tetep dina itu musibah. Wal godobi sareng kalima bebendu asadi di anu banget alaihi ka itu hasid minallahi ta'ala ti Gusti Allah ta'ala. Qala parantos nyarios saha Aliyun Al-Mawardiyu, Syekh Ali Al-Mawardi rahimahullah. Wa haqiqatul hasadi ilaih kana dawuhan anu neme. Wa haqiqatul hasadi sareng ari hakikatna hasud siddatul huzni eta bangetna sedih alal khairati karena pirang-pirang kasaean alati anu takunu bukti itu alati linnasi eta tetep pikeun manusa al afadili anu arunggul, anu arutama, anu aristimewa. Jadi menurut Syekh Ali Al-Mawardi mah definisi hasud dengki teh nyaeta bangetna kasedih pedah aya kasaean di batur anu mana eta batur teh jalma-jalma anu marulya. Aya deui anu ngadefinisian hasud teh karohatu nikmatil ghairi. Jadi mika ngewa kana nikmat nu aya di batur. Aya deui anu ngadefinisian hasud teh tamani zawala nikmatil ghairi, ngarep-ngarep kana nikmat nu aya di batur. Amal munafasatu anapun ari munafasah bersaing fahia mangka ari itu munafasah tolabut tasyabuhi eta nyuprih kana nyarupaan bil afadili ka jalma-jalma anu arutama min ghairi idkhali dirorin kalawan tanpa aya hayang ngasupkeun kamadaratan alaihim ka itu afadil. Wa qadruya sareng nyata parantos diriwayatkeun anin nabiyyi katampi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam non annahu saektosna Kangjeng Nabi qala eta parantos ngadawuh Kangjeng Nabi al mu'minu yaghbithu wal munafiqu yahsudu kana dawuhan anu neme. Al mu'minu ari jalma anu iman yaghbithu eta sok iri itu mukmin. Wal munafiku jeung ari jalma anu munafik yahsudu eta sok dengki itu munafik. Jadi ari mukmin masuk iri anu mana henteu dicampuran ku rasa geheul sehingga teu nimbulkeun benci ka batur teh.
anu mana bakal nimbulkeun kamotivasi supaya manehanana berkembang lebih baik. Ari mukmin mah, ari munafik mah sok dengki, ari dengki mah sok dicampuran rasa geheul sehingga nimbulkeun kana rasa geheul, akhirna goreng gawe ka batur. Wala muru'ata jeung teu aya kahormatan lil kudubi pikeun jalma-jalma nu sok ngabarohong. Fal muru'atu mangka ari kahormatan muru'atul ahwali eta ngaraksa kana pirang-pirang tingkah alati anu takunu bukti itu alati ala abdoliha eta tetep anu pang utama-utamana tina itu ahwal hatta layad haro sehingga yen teu nembrak minha tina itu ahwal non kobihun anu goreng an qosihi tina ngisahkeun nana itu kobi. Wala yatawajjaha sareng yen teu madep ilaiha kana itu ahwal non damun panyacad bistihqaqin kalawan sanyatana. Ruya parantos diriwayatkeun anin Nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam katampi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam non anahu saektosna Kangjeng Nabi qala eta parantos ngadawuh Kangjeng Nabi man amalan nasa falam yadlimhum wa haddatsahum ilaih kana dawuhan anu neme. Man arisa sajalma amala eta bergaul itu man bersosial itu man annasa ka manusa falam yadlim tuluy teu ngadolim itu si man hum ka itu nas wa hadatsa sareng nyarios itu man hum ka itu nas falam yakdzib tuluy teu ngabohong itu si man hum ka itu nas wa wa'ada sareng janji itu si man hum ka itu nas falam yukhlib tuluy teu nyulayaan teu ingkar itu si man hum ka itu nas fahuwa mangka ari itu man amalan nasa falam yadlimhum miman eta tetep ti sebagian jalma kamulat parantos sampurna naon muru'atuhu kahormatanana itu man wa dhaharat sareng parantos dohir parantos nembrak naon adalatuhu keadilana itu man wa wajabat sareng parantos wajib naon ukhuwatuhu ngareken dulurna ka itu man kamulat muru'atuhu. Walahilata sareng teu aya haelah teu aya jalan keluar teu aya muslihat lil bakhili pikeun jalma anu koret. Wahadus sakhoi sareng ari definisi nasakho dermawan berean. Jadi kan ieu ngebahas tentang koret. Jadi sebelum ngebahas kana koret kudu apal heula naon dermawan sakho sebagai lalawanan koret. Badluma eta ngerahkeun kana perkara yah taju butuh si jalma ilaihi kana ma ingdal hajati dina nalikana boga pangabutuh. Wa ayusila jeung yen nepikeun itu si jalma hu kana itu ma yah taju ilaih ila mustahiqihi ka anu ngahak kana itu ma yah taju ilaih biqadri taati kalawan ukuran ketaatan. Wa idza kana sareng di mana-mana kabuktosan naon as-sakhau dermawan mahdudan eta anu dibatasi. Faman mangka ari sajalma waqafa eta tumiba itu siman ala haddihi di atas batasanana itu sakho sumia maka dingaranan itu siman waqafa ala haddih kariman kungaran karim jalma anu dermawan anu bageuran. Wakana sareng parantos kabuktosan itu karim lil hamdi kana pujian mustahikon eta anu ngahak. Waman sareng arisa sajama kosoro eta apes eta kaluar itu si iman anhu tina itu hadis saho batasan dermawan kana maka bukti itu si iman bakhilan eta jalma anu koret. Jadi jalma nu koret teh jalma nu kaluar tina batasan dermawan. Wakana sareng parantos kabuktosan itu bakhil lidzami kana dicawad kana dicacad mustaujiban eta anu ngahak. Ruya parantos diriwayatkeun anin nabiyyi eta tetep katampi ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon annahu saektosna Kangjeng Nabi qala eta parantos ngadawuh Kangjeng Nabi
Ta'amul jawadi dawaun wa ta'amul bakhili daun kana dawuhan anu neme. Ta'amul jawadi ari tuangeun ti jalma anu bageran dawaun eta janten obat. Wa ta'amul bakhili jeung ari dahareun ti jalma anu koret daun eta jadi panyakit. Wa qala sareng parantos nyarios sabadul adibai sebagian pirang-pirang para ahli etika, ahli adab, al bakhilu laisa lahu khalilun kana cariosan anu neme. Al bakhilu ari jalma anu koret laisa eta teu aya lahu eta tetep pikeun itu bakhil saha khalilun anu ngasihi atawa kekasih. Wa qala sareng parantos nyarios Solihun ibni Abdil Qudusi, Soleh bin Abdil Qudus min bahri tawili tina bahar tawil, wa yudhiru aibal mar'i fin nasi bakhluhu. Wa yudhiru jeung ngadohirkeun nemrakeun aibal mar'i kana aibna seseorang fin nasi di sandingan manusia naon bakhluhu koretna itu mar'i. Wayasturu jeung bakal nutupan hu kana itu aib anhum ti itu nas jami'an kalawan sakabehna naon sakhauhu kadermawanana itu mar'i kabageuranana itu mar'i berehana itu mar'i. Jadi lamun urang berean ka jelema biasana aib urang teh sok katutupan kitu cenah. Tagutu mangka kudu nutupan anjeun modal lebih makna amar bi athwabis sakhoi ku pirang-pirang kain ka dermawanan fa innani karna sayaktosna abdi aro eta ningali abdi kulla aibin kana saban-saban aib pasakhou mangka ari bageuran dermawan goto uhu eta panutupna itu kulla aib. Wala wafa'a jeung teu aya kesetiaan, teu aya kaloyalan lil muluki eta tetep ka pirang-pirang raja li annahu karna saektosna malik mufrad tina muluk layastahi eta teu eraeun itu si malik wala yakhafu jeung teu sieun itu malik raja min ahadir rakyati ti sasahijina rakyat. Ruya parantos diriwayatkeun naon annahu saektosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala eta parantos ngadawuh Kangjeng Nabi sinfani min ummati ilaih kana dawuhan anu neme kana hadis anu neme. Sinfani ari dua kelompok min ummati ti umat abdi insolahu upami bareres itu sinfani ari sinfani teh kan lapad nama tasniah cuman maknana jama. Solahat maka beres sahal ummatu umat al umarau tegasna kahiji pirang-pirang pemerintah wal fuqahau jeung pirang-pirang jalma nu ngarti kana agama. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis saha Abu Nuaimin Abu Nuaim rahimahullah. Waruya sareng parantos diriwayatkeun naon annahu saektosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala eta parantos ngadawuh Kangjeng Nabi lan tahlikar ra'iyatu wa in kanat dhalimatan ilaih kana dawuhan anu neme. Lan tahlika muaruksak sa ra'iyatu rakyat wa in kanat sareng sanaos kabuktosan itu ra'yah dhalimatan eta anu dolim musiatan tur anu gawe goreng. Idza kanat di mana-mana kabuktosan sa alulatu jalma-jalma anu boga ke pemerintahan hadiatan eta anu nuduhkeun kana kebenaran mahdiyatan tur anu dipaparinan hidayah. Walakin tahliku sareng tatapina bakal ruksak sa'roiyatu rakyat wa in kanat sareng sanaos kabuktosan itu rakyat hadiatan eta anu nuduhkeun kana kebenaran mahdiyatan tur anu dipaparinan hidayah. Idza kanat di mana-mana kabuktosan sal ulatu jalma anu boga ke pemerintahan zalimatan eta anu dolim musiatan tur anu gawe goreng. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis sa Abu Nuaimin Abu Nuaim radhiyallahu ta'ala. Waruya sareng parantos diriwayatkeun naon anna Abu Bakrin saektosna Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an sada eta parantos maparinan siiran Abu Bakar min bahril basiti tina bahar basit.
Idza aradta syarifan nasi kullahum. Idza aradta di mana-mana ngamaksad anjeun syarifan nasi kana mulyana jelema kullahum tegasna sakabehna itu nas. Fangdur mangka kudu ningali anjeun ila malikin ka seorang raja fi zayyi miskinin dina kaena jalma anu miskin. Dzaka ari itu malik fi zayyi miskin alladzi eta perkara hasunat gesae pinnasi disandingkeun manusia naon siratuhu luarna itu alladzi wadaka jeung ari itu malik fi zayyi miskin yasluhu eta bakal bener itu za lid dunya pikeun dunya walid dini jeung pikeun agama. Wala sudada jeung teu aya kamuliaan derajat lisayil khuluqi pikeun jalma anu goreng akhlakna. Ruya parantos diriwayatkeun naon annahu saektosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ola eta parantos ngadawuh Kangjeng Nabi suul khuluqi su'mun ileh kana dawuhan anu neme. Suul khuluqi ari gorengna akhlak, su'mun eta kasialan, wasirorukum jeung ari anu panggorengna ti maraneh kabeh, aswaukum eta anu panggorengna ti maraneh kabeh, naonana khuluqon akhlakna. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis sal khatibu khatib. Waruya sareng parantos diriwayatkeun non annahu saektosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala eta parantos ngadawuh Kangjeng Nabi innal khuluqa sayyi'a yufsidul amala ilaih kana dawuhan anu neme. Innal khuluqa saektosna akhlak as-sayyi'a anu goreng yufsidu eta ngaruksak itu khuluqa sayyi'a al amala kana amal. Kama yufsidu sapertikeun bakal ngaruksak naon al khullu cuka al asala kana madu. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis saha al askariyu Imam al Askari. Waruya sareng parantos diriwayatkeun naon annahu saektosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala eta parantos ngadawuh Kangjeng Nabi ahabbu ibadillahi ta'ala ilallahi ahsanuhum khuluqan kana dawuhan anu neme. Ahabbu ibadillahi ari anu pang dipikat cinta na ti pirang-pirang hamba Allah ta'ala mahlur Allah ilallahi mungguh Allah ahsanuhum eta nupang sae na ti itu ibad naonana khuluqan akhlakna. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis sa Tabrani Imam At-Tabrani. Waruya sareng parantos diriwayatkeun naon annahu saektosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala eta parantos ngadawuh Kangjeng Nabi makarimul akhlaqi min a'malil jannati kana dawuhan anu neme. Makarimul akhlaqi ari pirang-pirang akhlak anu marulia min a'malil jannati eta tetep tina pirang-pirang amal surga. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis sa Tabrani Imam At-Tabrani rahimahullah. Wangsada sareng parantos maparinan siiran sa Aliyun ibnu Abi Thalib Ali putra pambegetna Abu Thalib radhiyallahu muga mikarido sallallahu Gusti Allah anu Ali min baril basiti nyatana bahar basit. Innal makarima ahlakun mutahhiratun ileh tegesna sair anu neme. Innal makarima saektosna pirang-pirang anu marulia akhlakun eta akhlak mutahhiratun anu nyucikeun. Fal aklu mangka ari akal awaluha eta anu awal tina itu akhlakun mutahhirah wadinu sareng ari agama tsaniha eta nu kadua tina akhlakun mutahhirah wal ilmu sareng ari ilmu tsalithuha eta nu katilu tina akhlakun mutahhirah wal hilmu sareng ari hilim rendah hati robiuha eta anu kaopat tina itu akhlakun mutahhirah wal judu sareng ari dermawan berean khamisuha eta anu kalimat tina itu akhlakun mutahhirah wal urfu sareng ari makrifat sadisuha eta anu kagenepna tina itu akhlakun mutahhirah wal birru sareng ari gawe hade sabiuha eta anu ka-7 tina itu akhlakun mutahhirah was sabru sareng ari sabar thaminuha eta anu ka-8 tina itu akhlakun mutahhirah wasyukru sareng ari syukur ta'asiuha eta anu ka-8 tina itu akhlakun mutahhirah
Walayinu sareng ari lemah lembut asiruha eta nu ka-10 tina itu ahlakul mutahhirah. Wal muradu sareng ari anu dimaksad bil akli ku akal kama bari sapertoskeun katerangan pil hadisi tetep itu mah aya dina hadis ijtinabu maharimillahi eta ngajauhan kana pirang-pirang larangan ti Allah wa da'u faraidillahi jeung nyumponan kana pirang-pirang parentah ti Allah. Wala roda jeung teu aya penolak teu aya penangkal liqada ilahi kana qada Allah ali takdirhi tegasna kana takdir Allah al asya'a kana pirang-pirang perkara wa iradatihi jeung iradahna Allah pangersana Allah laha kana itu asya kama bari tetep sapertoskeun katerangan qala parantos nyarios kana itu maksa asaihu al-hibni syekh al-hibni wal maqalatul khamisata asrota wallahu a'lam bissawab. Kakirangan kalepatan hapunten anu kasun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.